Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun ATT kumaha damang mugia ATT dipasihan kesehatan ya ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. ATT dinten ayeuna urang bade diajar bahasa Sunda ngeunaan materi teks narasi, tanda baca sareng kalimah pananya. Hayu urang kawitan materi nu mimiti. Teks narasi ATT mangrupakeun wangun tulisan anu eusina ngajelaskeun lumangsungna hiji kajadian ngaruntuy ti awal nepi ka akhir. Eta mangrupakeun pengertian tina teks narasi. Nah, sedangkan ciri-ciri teks narasi ATT diantarana nyaeta bisa kajadian nyata. Contohna aya biografi sareng carita pangalaman. Tiasa pengalaman pribadi atanapi pengalaman batur nuku urang dicaritakeun. Teras aya oge anu imajinasi atanapi henteu nyata caritana teh hayalan dikarang nu henteu leres carita teh henteu leres aya. Nah, contohna diantarana aya dongeng, novel, carpon, carita atanapi carita pondok. Didinya caritana teh mangrupakeun carita imajinasi henteu nyata ATT. Teras anu katilu ciri-ciri dina teks narasi biasana aya konflik atanapi masalah. Dina khususna dina dongeng, novel atanapi carpon dina carita eta aya nu namina konflik atanapi permasalahan di tengah-tengah carita. Nah, tadi tos disebatkeun narasi teh teks narasinya eta anu ngajelaskeun lumangsungna hiji kajadian ti awal nepi ka akhir. Nah, di awal nyaeta biasana nyaritakeun heula perkenalan. Teras di tengah, nah biasana di tengah eta aya konflik. Di akhirnya eta penyelesaian tina konflik eta. ATT salah sahiji contoh teks narasi aya dina buku paket bahasa Sunda halaman 13 sareng 14. Didinya aya salah sahiji contoh anu judulna Teu Kaur. Didinya aya carita budak pameget anu namina Enjang. Nah, si Enjang eta teh nyaritakeun pangalaman pribadina atanapi carita soranganna ngeunaan anjeunna teh ti palitok. Teras oge ti kosewat janten 2 kali ngalaman kajadian anu henteu ngeunahnya nyaeta labuk sukuna getihan teras sukuna ti palitek. Nah, didinya mangrupakeun carita nyata ATT bahwa si Enjang teh leres ngalaman eta kajadian. Nah, ATT santos tadi urang diajar ngeunaan teks narasi, ayeuna urang lajengkeun ka materi nu kadua nyaeta tanda baca. Tanda baca dina bahasa Sunda sami wae ATT sareng di bahasa Indonesia atanapi bahasa Inggris. Nah, nu bade ku urang bahas dinten ayeuna diantarana aya tanda pananya. Pasti ATT tos terang ya tanda pananya atanapi di Indonesia nama tanda tanya. Teras aya oge tanda panyeluk atanapi dina Indonesia urang sebat tanda seru. Teras aya tanda titik. Nah, kumaha fungsi tanda pananya, tanda panyeluk sareng tanda titik urang bahas hiji-hijinya teteh. Nu kahiji nu urang bade bahas nyaeta tanda pananya. Tanda pananya ATT dipake pikeun nuduhkeun pananya atanapi nanyakeun hiji perkara atau naon wae sangkan meunang jawaban. Nya contona di dieu aya kunaon. Teras aya oge Gusti naha bisa kieu. Nah, inget tanda-tandana pananya mah aya tanda tanya nya di dia aya sadayana. Nu kadua dina tanda baca nyaeta aya tanda panyeluk atanapi tanda serunya ATT. Nah, tanda panyeluk ieu bisa digunakeun ku 2 kalimah. Aya kalimah pamenta, aya oge kalimah panyeluk. Kalimah pamenta maksudna naon? Nyaeta pikeun marentah hiji jalma sangkan milampah pigawean nu diparentahkeun. Jadi ieu mah kanggo marentah atanapi miwarang. Contoh kalimatna cing ningal. Nah, tong hilap ngangge tanda panyeluknya. Teras aya oge kalimah panyelukna nyaeta pikeun ngabrehkeun sora bituna hate. Contohna
tobat tah aya tanda seru oge didinya tong hilap maksudna di dieu mah urang teh ngagerutu misalna keayaan hate urang teh kumaha tadi ya contohna tobat ka hade ateteh tekenging hilap nyimpen tanda seru atanapi tanda panyeluknya di akhir kalimat. Nah, tanda anu terakhir nuku urang bade dibahasnya eta tanda titik. Kedah kumaha urang mami ngangge tanda titiknya eta pikeun nuduhkeun wawaran atanapi berita. Wawaran atanapi kalimah wawaran teh naonnya eta kalimah anu eusina ngawawarkeun atawa mere beja batur. Jadi urang teh masihan terang, tapami urang masihan terang ka batur, urang ngangge tanda titik. Contohna di dieu kuku jempol sukuna enjang nyunghid getih baloboran. Nah, di dieu di pengker kalimahna urang simpen tanda titiknya janten ateteh kedah tiasa ngabentenkeun paminyerat kalimat di mana urang kedah ngangge tanda titik, di mana urang kedah ngangge tanda panyeluk, sareng di mana urang kedah ngangge tanda pananya. Pamihilap ateteh tiasa ningali deui materina nya KHD diserat sadaya materina supados ateteh tiasa emut ke pami aya tugas dina bahasa Sunda tanapi bahasa Indonesia ateteh inget iraha urang kedah ngangge tanda-tanda nutos ku urang dibahas. Nah, ateteh tadi mimiti urang belajar ngeunaan teks narasi anu kadua tanda baca ayeuna hiji deui materi dinten ayeuna nyaeta kalimah pananya. Anu kumaha kalimah pananya tentuna kalimah anu digunakeun pikeun nanyakeun hiji perkara ka jalma sangkan meunang jawaban. Nah, di dieu ateteh tanda atanapi ciri kalimah pananya pasti aya tanda pananya atanapi tanda tanya. Teras ciri anu kadua nyaeta ayana kecapananya. Anu kumaha kecapananya teh aya 7 teteh kecapananya di antarana aya kunaon. Nah, kunaon di dieu diangge kanggo nanyakeun sabab. Teras aya oge kamana. Kamana urang ngangge kanggo nanyakeun tempat tujuan. Naha kanggo nanyakeun alesan. Iraha kanggo nanyakeun waktos atanapi waktu. Teras naon nanyakeun barang atau hal. Teras aya oge kumaha nanyakeun kaayaan. Teras nu katujuh aya saha nanyakeun jalma malaikat atanapi pangeran. Nah, ateteh sangkan ateteh langkung ngartos kanu materi nu tos didugikeun ayeuna ustazah hoyong ateteh latihan ya nu kahiji dina buku paket halaman 15 bagian 2 eusi pangalaman ateteh cobi eusian di dinya aya sababaraha pananya ngeunaan eusi tina teks narasi teu kaur. Nah, teras anu tugas kadua ateteh eusi buku paket halaman 18 bagian pancen hidep. Didinya ateteh kedah ngalengkepan kecapananya anu masih rumpang dina kalimah etanya. Ateteh tiasa ngagunakeun kunaon, kamana, naha, sareng sajabana ti eta. Ieu latihan supados ateteh langkung ngartos naon eusi tina teks narasi teras nu kumaha urang kedah nangtukeun kalimah pananya anu leres. Nah, teras ateteh santos ateteh kerjakeun di buku tulis ateteh kintunkeun ya tugasna ka ustazah difotokeun di WA. Oke. Nah, ateteh kanggo materi dinten ayeuna alhamdulillah tos rengse mugia ateteh ngartos kana sadaya materi nu didugikeun ku ustazah. Mudah-mudahan manfaat oge kanggo sareng teteh nya. Amin ya robbal alamin. Atur nuhun ateteh kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.